ngaji aing nyampaikan ke sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah tak ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat urang mah make kopiahna ge mancrit bagus berarti ngaji sebab urang Sundanya nah tuh sia hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulang siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rojak, milu. Masya Allah. Iyalah syahadah. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mamana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh belum tah. Kok ustad bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kanjeng Nabi-nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok ku ari ieu di urang kumisna sok badak ieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang mangon sapi Masya Allah cak mana aja deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan dibere lah
oleh-oleh 40 dinar ditenden di dia di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya mohon tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mau duit sabar dit 40 dinar kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah teh ditanyana narengteng bae heueuh puga aing nanya heueuh pugu bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar dit 40 dinar dina naon ditendena tah cek kana coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa di Samsu cek kana musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena lantang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap ku dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terangan amat ieu meunang pituah ti emak kumaha cak emas sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah orang Cikupan kos kitu aja kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunanan aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu cekeuna kula milu masantren atuh teu naon sok heula maca syahadat lah di syahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantaran nyana mah titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teu jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teu jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT-nya coba mun presiden ka sorga RT ka neraka aja kumaha coba yo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ye mentak luar biasa teh gara parais ya teh ka sorga kajen ku kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna Habib Bros Insyaallah iyalah syahadah nu mantap syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah sifat yang mustahil terhadap Allah sifat yang jaiz terhadap Allah ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna salatna puasana zakatna hajina sakitu ge lumayan tangambe ujianana kababau sorga ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe tak ku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi
wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Cek Kangjeng Nabi Khidir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Menta kamari ge aya nu nyekelon tasbih gede desa. Kukula ditanya, "Aisyah orang mana?" "Orang pondok," cekin teh. "Guru sia saha ieu tasbih be?" "Hidir." "Hidir mana?" "Tukang lauk." Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani.